Mang, hari bareto kuliah beres teh? Beres atua, Ayo keur kuliah resep unikonya. teu atua dosa, Bahasa kuliah resep bobogohannya. teu atua dosa, Ari kuliah di dinya resep naon atuh, Mang? resep ngawadul. Aduh, salah wae masang. Genep opat, kalau opat genep, dibalik wae masang teh lah. Mang, ulah main togel wae. Aing asup surga, aing asup neraka. Nyayang asup surga atuh. Matak na tong main togel wae, Mang. Dinya oge sarua. Entong sok main ka awewe wae. Yang abu surga, ngambus neraka. Asup surga tuh, Mang. Matakan, eueunan ka awewe. Wa, tong main game wae. Aing ngabus surga, aing ngabus neraka. Teuing bingung da kolot urang mah nitah lagi abus TNI. Kan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana Ustaz? Terus di masjid. Sana ini pada ditaruh sih. Ayo naon Kang? Masjid. Ini Pak Ustaz. Iya mah mamanawian Pak Ustad kagungan surat sarang amalan anu tiasa ngajaukeun abi sarang tatangi tina bahaya virus corona. Gampil atuh Kang Asep. Tinggal awas weh. Surat himbauan ti wali kota sareng ti gubernur. Har, Ustad. Halo bro. Weh, Mas. Keur naon? Ieu lah sama ngamun. Anjir. Ya bro. Ade mana ya? Sudah terpapangi buka mobil anyar. Mobil warisan. Boleh lah mobil teh ke urang ya? Wani piro? 50 lah. 50 juta? Gagabah. Second age moal menang 50 juta atuh. Lain 50 juta, 50.000. Ngajak gelut jadinya mah. Sok. Tapi aya syaratna. Naon syaratna? Ulah ngodok saku. Oke, siap. Oh no. 50.000 kan? Tengok saku. Dia 50.000. Dadah Mang, 50.000. Ya, budak zaman air nama olo-olo, jarak ti imah ka sakola sakilo oge, minta pangulikeun motor. Emang kumaha gitu, Bah? Abah mah baheula, jarak ti imah ka sakola 15 kilo, lempang. Halus atuh, pasti aya hasilnya, Bah. Aya, Naon, Bah? iya, teu ulek lo. Wak, naon Jan? Nah ya, abdi stok deg-degan wae. Deg-degan teh aya dua faktor Jan. Naon wae, Wak? Faktor kahiji Ojan keur jatuh cinta. Nu kadua? Faktor kedua mah jatuh tempo. Terus bayar kan dia motor.
Kenal mah? Ker santai bari micet. Nah teu patori. Ker abdusan tah. Aplusan jeung sari maneh? Apana hasil teh maneh hungkul? Abdusan jeung bangsat. Tadi berang bagian urang anu nguriling. Penting ayeuna bagian bangsat anu nguriling. Micetan yuk. Janda radius 1 kilometer. Makanya aduh ngesujan deui. Jadi nguseup teh mah. Ada ngusupnya mau ayaan atau lauk nugget taririseun. Ada poho mau usupna di. Ini lagi tuh ngusup wae aya di dieu. Nah, Lauk dialaan, kumaha eta lauk teh tulang punggung keluargana, keluargana ngadaguan di imah. Kumaha dosa ka didinya? karunya nya Tong ngusup deui engke mah. Daya izin RT RW. Tapi lebar. Nah, lebar kumaha? lumayan. Keur lauk pauk. Lauk pokok anu di imah eta lauk hias, gorengan. Wah edan anjir. Bedak ngamek ke. Lu tukang ngusip mah lieur atuh. Meuli lauk kencarkeun, dialaan deui sigan nu lieur. Geus we tuh meuli di pasar. Lieur di dieu. Buka dulu. PPKM. Geus tong ngarasula wae, yeuh minum kangen water. Jadi dinya hayang naon atuh pulutus wae. Yang panas karena bisa ngusep. Kumaha lamun ka Allah teh dibere hujan cipanas, hayang naon di dinya? Yang cikopi. Lain 50 juta, 50.000. Astaga, ngajak gelut. Aduh, harus sakit salah. Aplusan jeung bangsat. Tadi berang bagian urang anu nguriling. Penting ayeuna bagian sat. Aman.